Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam diduakeun sing palanjang umur, leungit kasusah, datang kabunga, kabalayar hutang, lalancar usaha, lalancar ngalupas ke nyawa, engke dina waktuna. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Memeh ngaos urang ngaduakeun Pak Bisri. Pak Haji Bisri tokoh masyarakat, tugana anu hoyong ieu pangaosan aya atas izin Allah dugi kawaktosna tadi enjingan tunkeun. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan Allah nampi sadaya amal saena, ngahapunten sadaya dosa perdosana, ditempatkeun ku Allah di tempat anu mulia di sisina. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sadaya karuhun urang non teh Cisolong, mudah-mudahan Allah nyatet kasayan sabab ieu teh asarna Haji Arif, asarna para kesepuhan utos teu aya. Idna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi urang dia ngirim Fatihah khusus ka Haji Bisri, umum ka sadaya karuhun Cisolong, ieu teh asar aranjeuna. Tepi eta Fatihah dijamin tepi. Bisa anu teu percaya pek paeh heula ku aing urang doakan. Tepi sabab nu dicatet ieu teh asarna ge dicatet wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jamun anu ngadalil wa allaisa lil insani illa masa'a. Mal bagean amal jalma angin amalna sorangan. Pan ieu teh amalna oge. Moal aya muludan ayeuna lamun eueuh Haji Bisri pencetusna oge. Nu milu gogorowokan, milu sumanget nyieun ieu muludan ngan tetepi ka waktu ayeuna. Moal aya ieu muludan lamun eueuh Haji Arif nu resep muludan. Bener teu? No sababna pamuda ayeuna sumanget muludan sabab dicontohan ku uyutna, dicontohan ku akina, dicontohan ku bapana. Teh asar ieu teh tapak lacak amal aranjeuna. Besok aya kene pan ajengan kalapetong di kota majar teh Fatihah moal tepi, nya moal tepi da teu ngarti sia mah. Ngaji na ge ngaji kana kitab Google nya moal ngarti atuh.
nuka hiji kuring rek nanya. Aduh alhamdulillah ya semangat budak ngorana ya. Luar biasa. Keprok keur budak pamuda keprok. Aing teu salempang ninggalkeun alam dunya ningali budak ngora karya. Ulah eta ge. Jadi teu salempang abah ninggalkeun barudak ari geus resep muludan mah bah. Nu salempang mah abah ninggalkeun alam dunya, para kesepuhan ninggalkeun alam dunya, kuring ninggalkeun alam dunya, urang Cisolong teu beuki muludan, aing sedih. Dari ayeuna mah bungahnya bahnya. Barudak ngora semangat, woi membara. Semangat perjuangan, semangat kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi. Hari ku cinta mah moal kahalangan ku 7 gunung sagara dalapan. Jalan satapake di papai we da aya aya naon aya mawar bodas di dituna. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur henteu karasa capena sabab kuring tumpak ojek do. Ari ku cinta mah gunung 7 sagara dalapan dikejar, disorang, badai diudag, nu lautan luas diseberangi, gunung tinggi didaki. Demi apa? Cinta. Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu, walaupun harus ku terjang laut dan badai. Bulan madu di awan biru, dijamin ragragu eta mah. Ari ieu naon maksudna muludan? Mun ditanya rek naraon urang Cisolong muludan? Jelema 7.000 cenah biagean nu datang. 10.000 nyiapkeun snack oge. Lamun anu can bagian rek 2 pek we teh era mah. Lamun batur hiji maneh 2 berarti RW 0 genep, rewog maksudna. Naon ieu teh sakieu ngabringna? Sabab kacintaan urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan urang asup kana barisan rombongan Rasul. Da nganalkeun amal madah. Rumah sajujun mah amalna jorok jeung botrok. Ulah nganalkeun amal sorangan Haji Atma ulah. Amal urang madah kieu bener teu? Urang nganalkeun menta tulung ka Rasul we. Sugan urang teh meunang syafaat Rasulullah, da jalma doraka ge kasyafaatan ku Rasul mah jadi salamet. Kitu kadenya bisi bararangga ku amal. Abdi mah seueur amalna da. Pokona abdi mah wah sagalana ge naon, abdi mah tukang itu, tukang amal tong di aku. Keun we eta mah Allah nu ngitung. Bener teu? Urang mamuludan, urang ngadu awe, mudah-mudahan sing kasyafaatan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Wajar jeung kudu urang baros, kudu urang Cisolong cinta ka Rasul. Ibu kudu sabab Rasul mah cinta ka umat teh dugikeun ka bade pupus kanu diwasiatkeun teh 3. Ummati, ummati, ummati. Hiji tah as-shalah, as-shalah, as-shalah. 2 tah ngamanatkeun salat. Nuka 3 an-nisa, 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 ittaqun nisa. Awewe, awewe, awewe. Omat pangjagakeun awewe. Matak mun ibu-ibu teu cinta ka Rasul ka bina-bina. Diamanatkeun ibu mah pangjagakeun awewe. Matak lalaki ulah sok nganyenyeri awewe. Lamun lalaki sok nganyenyeri awewe, sok ngaraheutkeun hate awewe, eta lalaki berarti teu ngajaga amanat Rasulullah. Uduh si ibu meni langsung surah kasaku aing dipanglawankeun. Ibu sok sholawat bukti cinta ka Rasul. Sok pajujun eueuh sholawat kan geus bosen sholawat teh kitu keneh lagamna. Da kumaha kitu atuh hayang modern. Nah meunang, nu penting sholawat natong dirobah. Ai lagamna dirobah mah meunang, rek laguna sambalado ge meunang bisa mah. Baheula lagu Jablay di sholawatan. Malam mingguku ke Binaria. Ganti pan lagamna ku uje almarhum Allahumma gfirlah. Ganti ku budak ngora ta ajengan ngora bari alus teh soratna alus. Shalawat ya Rasulullah salamun
ya rafi'ash syani wad atfata ya jiratal alami ya Allah ya uhailal judi wal karami ya Allah ya Allah ya Allah. Tuh paneta tak asal lay panggil aku si Jabelai gitu. Bajujud mah resep karena lagu usaha geuning nusok aya penarina sesar teh geuning terkenal. Oh kereta malam baheula geuning. Pernah sekali aku pergi daripada nyanyi eta teu berkah mending sholawat laguna lagamna kitu bari nyemel ibu-ibu di dapur bari sholawat lagamna etapan keren ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya atfata ya je ya uhailal jo keren pan berkah samel menang nyolawatan di dahar ku anak jeung ku salaki pan berkah bener teu cengekna gardek keneh renos deui jugi jagi ju salakina nolol ka lawang dapur awe tuh bukti cinta ke Rasulullah luar biasa urang Cisolong bejangan nama iuranna ge ti sataun ka tukang ceuk Haji Atma unggal minggu nu 10.000 nu 50.000 sakaka 300.000 keur naon keur muludan keur ngonang ajengan sabareh pan kikieuan teh beureuh sagala kudu disewa bener teu panggung menang nyewa tenda menang kursi ge menang sound system menang pajujun menang onang setek itu menang nyewa aing disarwakeun jeung sound system ka bina-bina aya manu nyarita kieu heueuh jujun dah hayang di aku umat Nabi hayang menang syafaat Rasulullah mah teu cukup kumuludan jeung sholawatan atuh eta nu nyarita bener henteu eta nu nyarita bener salah aya nu nyarita kieu ngomongna teh dah hayang syafaat Rasul hayang jadi barisan Rasulullah mah teu cukup kumuludan jeung sholawatan bener teh eta nu ngomong bener nah apa jujun bat bener muludan salah sahiji bukti cinta sholawatan salah sawios bukti sayang ka Rasul tapi yang lebih penting fattabi'uni cek Rasul Qul in kuntum tuhibbunallah bejakeun ku anjeun Muhammad lamun urang Cisolong cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun Nabi Muhammad yuhibbukumullah pasti Allah mika cinta ka urang Cisolong jadi naon pentingna tuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi berakhlak siga Rasulullah sallallahu alaihi kumaha ari akhlak Rasul jelig Quran ayatna bacakeun tong bu bacakeun tong sing panjang sing ponok ibu resep kanu panjang resep kanu ponok tong bari seuri sia teh ieu mah mikirna kana kanyut wae da uing mah rek ngaji sia teh sing panjang sing ponok panjang bari saleuseurian pasti otakna kana kanyut kunaon da molotot uing nyebut kanyut teu meunang uing nyebut kanyut ih ulah tuh pajujun kasar oh kanyut kasar hayang lemes hamplas oh pajujun da jorang ya nu jorang malin omongan uing pikiran maneh da uing menyebut kanyut ari kanyut teh anatomi tubuh irung panon eta teh anggota tubuh kanyut rek disebut naon ku aing nya kanyut teh ku sabab otak maneh ngeres cekekeuk we seuri da mikirna kana teu baleg wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu bil fahmis saqimi kitu ceuk mantek loba perkara hade sabab otak nages mahamna goreng jadi we kesimpulanna teh goreng bener teh jika tadi ngomong kanyut celeukeuteup seuri kanyut na bahasa Sunda mah teu jorang ieu
aya kanyut kunang. Akang teh bade ngetrukeun kanyut kunang Pak Jujun. Non artina rek ngawinkeun anakna nu bungsu. Cek bahasa Sundana ngetrukeun kanyut kunang. Teu jorang ieu. Aya deui siama bet kanyut napunuk. Non artina jelema sieunan borangan. Sia kanyut natarang. Jelema naon eta? Eraan. Bahasa Sundana kanyut natarang. Tamun santri di Cisolong lempang bari egang eta mah pasti kanyut naburut. Lamun aya lalaki kawin cerai teh eta mah cek bahasa Sundana hamur kanyut. Mun aya awewe uta-utan eta mah weureu kanyut. Namun ieu teh bebenyi teh mah tai kanyut. Bahasa Sunda mah beunghar makana geus lah urang baros mah ngomong bahasa Sunda we. Lah bener teu? Jadi bahasa Sunda mah bahasa beunghar. Bahasa Sunda mah emak aya undak usukan. Model dahar ge pan aya emam, aya tuang, aya neda, aya nyatu, aya ngalebok, aya jajablog, aya lolodok, aya leletak, gagares, madang, daang tuh. Bahasa Sunda mah teu kahitung. Bahasa Indonesia mah pan hiji makan. Anjing sedang makan. Jujun sedang makan. Anjing dan Jujun sama-sama sedang makan. Non bedana aing jeung anjing. Bahasa Sunda mah labuh ge pan kumaha labuh abah kahareup mati jongklok. Ka tukang ti jengkang. Lamun ngustruk ti kustruk. Ti jalike, ti kosewad, ti gedebut, ti gudubrag, ti sereule, ti sorodot. Lamun kana cai ti gejebur, ti gujubar, ti gubrus, ti teulem, ti kecemplung, ti koleab, palid tuh. Bener teh, ti teulem, bahasa Sunda mah kana cai teh teh. Tuh. Lamun labuhna tina ranjang, ti gubrag. Lamun ragragna ti lantai 2 teh hudang-hudang, boa-boa modar gitu bahasa Sunda. Mana Jujun mana TV oge sok ngomong aya Sundaan wae. Sok ningali dage tanggal hiji tah poe Minggu. Bi Jujun teu bisa siaran langsung. Tanggal hiji matak tadi memeh ka dieu taping heula rekaman heula di TV One. Sabab kuring teu bisa datang tanggal hiji da barudak protes hayang bareng jeung ayah sakitu. Anak-anak waktu jadi Aagim tadina Jujun, Fahmi Salim jeung Ipo Santosa, tapi ku sabab Jujun teu bisa, Jujun mah rekaman, tapi aya ke tanggal hiji ngan uing mah teu langsung eta teh rekaman. Uing mah sok aya we bahasa Sundaan ngomong seeutik-seutikeun. Sok aya nu ngomong ki Pak Jujun mah na TV na ge euy, na TV nasional oge ngomongna sok aya Sundaan wae, teu bisaeun bahasa Indonesia nya. Manya doktor teu bisa bahasa Indonesia. Oh dia teh doktor Haji Atma kieu-kieu ge atuh ieu teh. Monya doktor teu bisa bahasa Indonesia. Pan syarat jadi dokter teh TOEFL na ge kudu 450 nilaina. Ibu apal TOEFL? Bahasa Inggris TOEFL teh. Ibu bisa teh bahasa Inggris? Abdi mah kunci na ge boga 3 di imah. Kunci Inggris. Lain teu bisa bahasa Indonesia. Jujun sedang pengumuman kepada bangsa Indonesia yang sedang menonton televisi bahwa yang ceramah sekarang ada mubalik wakil Jawa Barat dan Banten. Urang Sunda gitu. Makanya Jujun sok ngomong kasih sate ngaranna teh kasih Irfan Hakim pada mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN teh mantan mahasiswa UIN teh Irfan Hakim, wali kota Cilegon teh mantan mahasiswa UIN teh. Tu bagus Iman Aryadi. Kuring teh UIN sok ngomong, "Pan, mengpengker jadi host terkenal atau ceng teh TV teh ngomong atuh bahasa Sunda, meh urang Jawa Barat terwakili." Matak sok nyarita geuning bahasa Sunda ayeuna mah. Eta teh ditelepon ku abdi ce. Di situ percaya sok ke telepon Irfan Hakim. Insyaallah mah nyambung da teu boga nomerna. Jadi saya ini bangga dengan kesundaan ya. Jadi orang Sunda kudu bangga ku kasundaanana. Leres teh? Jadi matak Pak Jujun hampura mun ngomongna nyuna we wing malah da ngaji di baros. Ieu bener teh? Ngan beda lagam meureun jeung Garut mah. Orang Banten mah gitu kan lagam Banten mah begitu. Beda-beda lentong. Lentong Banten, lentong duren, lentong Garut, lentong jeruk, beda. Banten mah pan duren aing seubeuh duren nya duh. Eungap aing. Baiklah dari bawah sabare. Geus asup kana mobil aing geus lain toma geus aya.
Oh rikat Haji Atma mah tuh. Oh, nya ngasongkeun nu alus coba mawa. Sagala ngeunah aing ngaji. Terabna terab duren bau meureun kadinya ka ameu. Sampai subuh jika nama tepi subuh ke Bandung. Bu, aoskeun ayatna sing panjang sing ponok. Ibu resep kanu panjang. Taki ulah ditambahan seuri teh. Muhammadur Rasulullah. Ari Nabi Muhammad teh utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jeung jalma-jalma nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyidda'u 'alal kuffar, keras ka kafir. Jadi lamun urang Cisolong hayang di aku umat Nabi, nu kahiji syaratna kudu keras ka kafir. Urang Cisolong geus keras ka kafir acan. Keras Pak Jojo, sok di Cisolong mah kafir mah diusir. Kafir diusir, kalakuanana dipigawe. Aya gereja di Pandeglang, di Serang diduruk, gereja diduruk, masjid mah kosong. Pancek Pak Jujun kudu keras. Keras mah lain kasar. PSSI main keras, menang 2-1. PSSI di Thailand main kasar, kartu merah si Abdul Lestaluhu. Eleh we 2-0. Agregatna eleh we. Manuk ababil keok anger ku gajah. Pancek Pak Jujun kudu keras. Keras mah lain kasar. Ai keras boga aturan tersendiri. Ieu pigaweun urang muslim itu bagian kafir. Pagawean kafir tong dipigawe ku urang seperti nu diibadahan ku kafir tong diibadahan ku urang. Da urang ge teu nitah kafir ngaibadahan nu diibadahan ku urang. Jelik we surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal la ta wala antum wala ana'a wala antum lakum dinukum. Tak eta keras teh boga garis batas anu jelas, natrat, eces, jelas kacida. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maneh tong ngaganggu urusan agama aing, aing ge ngaganggu urusan agama maneh. Lamun maneh coba-coba ngaganggu urusan agama aing, lu jual pasti gua beli. Torojo memang keluk nu ngaranna ujug-ujug gue nyebut Quran boh nya tersinggung umat ti budak tepi kakolot ngamek dages tersinggung mapan umat da ajaranna ditoelan diganggu. Pan Ciamis ka Jakarta ge dianggap ratusan meter padahal ti Ciamis ka Jakarta pan ratusan kilo. Lalempang urang Ciamis rek ka Monas dianggap ratusan meter sabab kacape jadi langit da ajaran diganggu ku jelema nu ngaranna Ahok. Bener teu? Tapi uing nganuhunkeun ka si Ahok. Nuhun hok. Bahkan uing ngaduakeun ka maneh sing asup Islam hok. Lamun geus asup Islam ku uing diduakeun ngaran maneh rek diganti ku aing jadi Abdul Hok. Nah Pak Jujun bet nganuhunkeun ka Ahok ya dengekeun gara-gara mangkeluk nu ngaranna Ahok alhamdulillah umat Islam ngahiji tanpa sekat dan perbedaan. Ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis teh panghesesena sia jang. Marhaba usoli kunut jeung tahlilan teh ribut wae tapi kaena ge tiis-tiis jahe teh anggeus-anggeus. Tapi kumang keluk nu ngaran Ahok kumpul kabeh jalma 7 juta leuwih di Monas. Alhamdulillah. Jadi nuhun hok. Lamun maneh teu ngalakukeun kelakuan kitu
jigana hese ngahijikeun umat sa-Indonesia. Bener teu? Makana kuring nyarita kanu rek indit ka Jakarta rek naik bus jam 2 peting ku uing dibekalan heula. Cek uing, "Hai para mujahid pembela Al-Qur'an. Ingat oleh Anda bahwa aksi membela Al-Qur'an tidak akan berhenti sampai tanggal 212 Wiro Sableng. Tapi aksi bela Al-Quran akan terus berlangsung sepanjang hayat dikandung badan." Apa artinya? Setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat dari Al-Quran kudu dibela ke urang. Nah, maksudnya semua orang Islam sejak sekarang, yuk kudu ikrar teh jeung kenyataan kudu sarua. Pan ikrar teh robetu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyu wa bil Qur'ani imama. Ridho Quran jadi pemimpin abdi. Kade bisi curug ka Ahok wae. Ari curug ka Ahok maneh ngahina Quran hok. Ai nu tilu ramo poho nunjuk dada urang. Tingali coba ibu nunjuk ka uing. Pan hiji ka kuring, nu tilu mah pan kana dada. Da jempol mah kaluhur heuh. Hei, da moal enu hei, moal kitu. Nah jadi kitu. Rata-rata hei. Hiji ka batur, tilu ka urang. Boa-boanya lain Ahok wungkul ngosok ngahinakeun Quran teh, boa-boa urang Cisolong. Si Pak Jujun mah tuda-tuda enak aja. Saya mah muslim Pak Jujun, pembela Quran. Bener gitu. Cing uing nanya, lamun bener anjeun membela Quran, sabara jelema di antara ribuan anu hadir, anu hirupna sok dipingpin ku Quran. Neangan nafkah nempo heula Quran. Hubungan suami istri nempo Quran. Ngadidik anak nempo Quran. Ngadahar rezeki nempo Quran. Tanya diri maneh, ciwit daging maneh, aya daging nu napal barang haram teu na dina awak maneh. Baheula mah rek dahar daging hayam, hayam nage dibawa ka kiai pang mencitkeun ku ajengan. Naon sababna? Sabab sieun haram dipencit ku sorangan mah sieun teu halal. Saking ngajaga kahalalan, mencit hayam datang ka kiai, menta dipang mencitkeun ku kiai, dah hayang apik, hayang halal. Jelema ayeuna boro-boro hayam dipencit ku kiai, hayam nu teu puguh mencit nage diharakan. Bener teu? Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyibah. Cing ciwit daging maneh cek Quran wala ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Hei urang Cisolong, tong ngadahar barang riba nu dilipat gandakeun. Nginjem 100.000, mayarna 200.000, telat sapoe jadi bungaan deui tapi ka 300.000. Urang Cisolong ngakuna daek diridho di imaman ku Quran. Pek teh ningali tatangga meuli kulkas 2 pintu. Hayang teu boga duit nginjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji. Kunaon aya nu seuri sia bawa aya di dieu? Jawab si aya teh di dieu. Apan barang riba kunaon ku sia dihakan? Boa-boa lain si Ahok wungkul nu ngahinakeun Quran teh. Si Ahok mah ngahinakeun Quran, pantes we da kafir teu percayeun ka Quran. Ari urang ngaku muslim, ngaku mukmin, ngomong ridho dipimpin ku Quran, geuning eta barang riba dihakan keneh. Takbir. Sok sia ngaku sia. Aya nu ngomong tuh di tukang ngaharewos. Da ceuli aing mah tepi wae si galentah. Atuh Pak Jujun dah butuh. Pak Jujun ngomong gitu dah cukup duitna. Ari ece boga salaki BP 7. Bapak pergi pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Ini tisuk jedur ke berang jedar, pika sore jedar, pika peting jedor, mau duit ngan 10.000. 10.000 atuh Pak Jujun cukup kana naon 10.000. Meuli biasa letter oge teu cukup. Deungeuna komo, budak sagenep-genep. Mah cukup atuh Pak Jujun. Uing rek nanya. Ari nu boga cukup saha? Nu boga cukup saha? Nah sia teh meulaan Allah. Nah, meulaan Allah bener teh? Nu boga cukup Gusti Allah. Nah, mane meulaan Allah?
kudu nama salaki bawa duit 10.000 hasil usaha tisuk pika sore rontok dampaleungeuna cium ku ibu nu boga iman mah wios bapak tos gawe maksimal abdi jeung barudak geus ngaduakeun dibere rezeki da ngan 10.000 da ieu meureun nu halal nati Allah ngadua we sing berkah sing cukup keur kahirupan urang tah eta jalma gableg iman bener teu sing berkah we pan rezeki mah mentana nu berkah Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan ilmu hayang nambah rezeki hayang berkah ayo berkah teh cek urang Pandeglang jeung urang Serang mah saeutik mahi loba nyesa imah tohaga mobil Toyota nu hiji deui Honda HP Nokia TV Toshiba ari budak jadi korban narkoba ari salaki kagoda deui ku budak SMA asa teu berkah meuli TV gedena 100 in ari panona belekan teu cager-cager boga mobil Mercy empuk jokna ari bujurna bisul teu eureun-eureun panen 100 ton sekali panen ari dahar di gram da diabetes kencing manis kabeli daging doma sakintal sapoe ge kabeli da loba duitna tapi teu meunang dahar daging doma da darah tinggi geuning supir nama sagala dilegleg teu gering-gering hati-hati ieu siga ngomong heureuy tapi akidah jelig we jelema nyarita kieu heuh Pak Jujun zaman ayeuna mah boro-boro anu halal nu haram ge hese kaluar sia teh akidah maneh pecat iman maneh tina dada jangan main-main dengekeun santri bari ngadengekeun ulah heureuy wungkul maneh jadi kudu jadi penceramah nu alus bejakeun ka umat ku maneh terangkeun ka umat ku maneh benerkeun eta akidah ulah acak-acakan pan ayeuna loba jelema acak-acakan akidahna gara-gara pitayeun bener teu gara-gara eusi beuteung bener teu la ilaha illallah mata Quran teh dijieun pamimpin disebred we dilabrak we Quran teh yuk mikir momentum kejadian Ahok urang jadikeun pelajaran oge keur urang keun si Ahok mah keur diadili mudah-mudahan hukum berpihak pada umat Islam sabab lamun si Ahok bebas Habib Rizik geus ngagorowok kita revolusi cek Habib Rizik geus kabayang bakal kumaha ya Indonesia mun mangkluk si Ahok bebas bener teu tapi yuk urang diajar introspeksi ukur kana diri heueuhnya urang nu era mah ngaku Islam ti baheula ngaku iman ti baheula tapi hirup masih keneh jauh jeung Quran kafir diusir kalakuan dipigawe kalakuan kafirna cek Quran teh kieu hei pamuda ayo pemuda kalau kau sudah tidak bisa menahan syahwatmu janganlah kau berzina tapi menikahlah engkau pan ayeuna mah budak awewe jeung lalaki hirupna bebas bahkan budak awewe dibonceng nage ti hareupeun imahna kasaksian ku indung bapana ku kabogohna motorna teh geuning jokna teh nu marudun teh saeutik ai dibonceng pan ngajegang atuh jadi nyorosot ka hareup nangkep kalalakina sunyoto susu nyonol kana tongong apan ari ibu-ibu mas Sulaiman susu lair rada aman dibawa ulin ka Tanjung Lesung dibawa ulin ka Cirata ka Carita asa di Bandung Cirata dibawa ulin ka Anyer jam 8 peting can balik tenang we kolotna anak hayam jam 5 can ngampih di teangan cek uing teh cek asa angkat tadinya putra ece sareng lalaki kana motor asa can uih ayeuna ece meuni tenang wae Pak Jujun da eta mah calon salakina oh jadi jeung calon salaki meunang kikituan aturan ti mana eta bener tah da Pak Jujun da sasasi deui bade nikah ka ditu oge ka carita teh nuju popotoan pra wedding
Naon prawedding teh mohon dipoto dina parahu, pacepeng-cepeng, patangkep-tangkep dina tangkal, terus ke fotona dipasang dina surat undangan, ke surat ongona disebar make foto prawedding. Aturan ti mana eta sia? Aya nu sok kitu dibaros. Eureun sajurig. Ngerakeun sia manemongkeun bebelet dajeng jahiliyah nah. Jati kasiri kujunti leungit ciri tinggal cara. Ciri Islam leungit, cara barat datang. Budaya batur, budaya kafir dipake ku maneh. Di mana sia maneh nyebutkeun ngagungkeun Quran lamun kitu kalakuan? Bener teh yang ngomong. Nu geus mudah-mudahan Allah ngahampura. Nu encan ulah dilakukeun. Aya nu ngomong belah ditu tuh budak ngora. Kadenge ku aing nah. Oh, ieu mah ajengan teh kam seupai. Apa mah kam seupai? Kam seupai teh kampungan sekali payah. Nah kunaon kam seupai? Atuh Pak Jujun sekarang ini kan modern 2016 gitu loh. Eta mah sudah biasa, biasa naon? Modern palebah mana? Nah, ai modern teh nu goreng jadi HD, nu HD leuwih HD. Dan saya katakan malam ini di semua jamaah, dengekeun ku maneh anu jelas ceulina. Ulah dibuka, ulah ditutup eta ceuli. Sing apik ngadengekeunana. Tidak ada konsep yang termodern sepanjang zaman kecuali Al-Qur'anul Karim. Up to date, selalu tidak pernah out of date. Contoh bisi can ngarti. Ayeuna di era modern sok loba barang palsu jeung barang asli. Barang KW mah diobral di pasar Minggu heuteut. Disebut di Bandung mah cimol. Bisa dicoba memeh dibeli. Tapi lamun anu modern, anu ngarti konsep modern, anu lain KW, nu orsinil pasti dibungkus disegel. Menang teu dibuka segelna can dibeli. Menang teu dicoba kapiting room sancan dibeli. Menang teu dibuka dusna sancan dibeli. Kan itu konsep modern yang asli, yang orsinil terjaga. Islam ngajarkeun awewe kudu jadi awewe nu mahal dan terjaga. Bungkus auratna tong waka dibuka sancan maneh sah gableg salaki nu geus akad nikah jeung maneh. Sia salah kaprah. Modernisasi yang kini melanda dunia teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Teon di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Gitar kubaha melah diborong. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Allah dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Jadi lamun bener hayang di aku umat Nabi dengekeun awewe ya make jilbab. Ngeunteung heula rek kaluar ti imah, tiung buni susu nyentreu keneh. Bujur masih keneh nyitak.
Jilbab lain eta lain tiung tama. Ari jilbab mah lekuk-lekuk tubuh yang masih aurat ditutup, aurat teh lain dibuka wungkul tapi merangsang lain lawan jenis itu adalah aurat. Ganti tabaju benerkeun supaya teu katingali lekuk-lekuk tubuh yang bikin laki-laki merangsang. Karek maneh keluar imah eta jalma nu ngamulyakeun jeung nu ngabela Al-Qur'an. Cing rek nanya, Bu, ai panyakit torek tong dibawa ke pengajian. Bu, hari di dia ayat nu salakina ningali pamajikanana teu nutup aurat cicing wae ayat teu. Loba santri loba. Bejaan kumaneh jang. Kumaneh bejaan tas salaki-salaki nu karitu. Kieu ngomongna cek maneh. Yo jang santri bejaan kumaneh. Dosa pamajikan nu teu nutup aurat salakina meneng bae cicing we maka dosa pamajikanana nu teu nutup aurat salakina bagean tepi ka poe kiamat. Ulah dianggap heureus. Emang jadi salaki gampang. Coba orang mikir, Pak, iraha bapak mimpin pamajikan jeung anak make Quran. Cing uing rek nanya hiji deui, jawab Ibu sing tarik sing ngajawabna Ibu. Di sapra kawin ka salaki pernah teu diajarkeun wudu ku salaki? Ulah dia can ngajawab se teh. Di sapra kawin ka salaki pernah teu diajarkeun wudu ku salaki? Nah, katohyan ku aing sia Bapak. Gening eta wudu ge can ngajarkeun. Leuheung basa lamun cek si akang geus pinter ti leuletik, lamun can bener. Ternyata pamajikan akang can bener wuduna, disaprak dipihukum ku salakina. Dosa pamajikan nu teu bener wuduna, salakina bagian tepi ka poe kiamat. Cek isukan tak salak pamajikan maneh geus balaner wuduna acan. Ulah sombong jadi jelema teh saya mah manusia paling sukses. Imah pang alusna, pamajikan pang reuncemna emasna. Anak 4 tenang, saya mah 5 genep anak abdi mah tenang. Imahna geus hiji sewang, mobil geus hiji sewang, deposito geus 5 miliar sewang, sawah geus 5 hektar sewang. Jadi kuring mah paeh isukan ge moal paeh molotot, da geus tenang, boga wariskeun ka anak geus hiji sewang tenang. Aing rek nanya, eta budak nu genep geus bener salatna acan? Geus bener ngajina acan? Geus bener ibadahna acan? Budak nu awewe geus bener nutup auratna acan? Lamun acan maka maneh tong ngaku salaki sukses, maneh adalah salaki yang gagal di hadapan Allah mimpin rumah tangga. Asa kasurupan emah baros aing ngaji. Naon urusanana uing ningali jam dirinya nu riweuh. Perasaan itu jam uing ditempok ku uing mas buloh. Masalah buat lo. Teruskan. Sius. Oke, saya lanjutkan tapi semua kamera dimatikan. HP matikan. Thank you.